Ning blang blang blong blong blang blang blong blong wae cangling. Blang blang blong blong blang blang blong lompat dulang itu. Gitu. Hah? Alek deui. Sok. Aing abong kena nayaga bayaranna murah. Kabina-bina teuing. Aduh. Musuhna teh loba meong. Heuh atuh bantuan. Bantuan ka gila-gila keding teh. Naonan teh kitu-kitu lain saya teh batu rumah meni irung teh meni melatad gitu sia lo. Iya teh irung anti badai. Cetar membahana. Kawas si eta we euy. Saha? Syahrini. Aduh, kuring ge pan sarua artis. Warkini kuring mah. Aduh, Kang, naon sih teh? Lamun musuhna loba urang bayana ku kudu ngagunakeun sanapan. Oh, duh boga siling sanapan apot. Marokantan ieu teh. Baheula geus kungsi dilatih di Kopassus. Diperbakin udeng teh. Tayo, waduh, baju semunyong. Akang, naon? sancana digunakeun ka musuh. Apaan sagala-gala oke tadi disebutkeun kudu pemanasan heula. Oh, kudu pemanasan. Atuh kudu latihan heula. Kudu dicoba. Nya. Oh, sok kajun coba heula mun nyong aing Seueur bedileun sok, cobian. Heh. Ngan kade wae parawan ulang dieu mah ulah dibedil. Cong nembak parawan. Entong alawara teuing. Bapana taya genahna teh jang haji ai jelema pemegang senjata teh. nya kumaha tah? Lamun hayang ka awewe Nya daek ditembak. Teu daek ditembak udeg. Lain eta bedil teh maneh hideung gitu sabaraha hiji pelorna. Bedil udeg. Nya Hideung-hideung ge matak nineung. aduh paingan. Marokanan. Sabaraha siki pelorna teh? Pelorna teh teu loba mung dua. Aduh eta. Lain kumaha teh di sadana bedil teh? Di sadana Nya peleno. Eta. Sakapeung ngajelekur, sakapeung ngaberbay. Sakapeung ngaberbay da kalau rasaina unggul teh. Gitu kelan. Aduh. Sok cobian Kang. Lamun sileng bisa jeung latihan jajar ada ulah. Latihan heula sok. Nembak. Sok lamun sileng bener bisaan jago tembak. Tembak tuh. Balon heula tuh aya balon ingat. Panganten mentungnya. Entong. Parantos kulem. Teu acan. Panganten mah nembakna oge kenyi. Bapak hajat aya kene. Aya. Bapak besan. Teu aya nyata. Oh, beesan. Aya ge Bapak Abun. Bapak Abun keun saya urang nya. Nya. Sok menyong tuh tembak balon tuh. Ngajejer berebetkeun teh aya hiji, duan, deon, tilun, nopan. Aduk, nunggal, waduk, muncrat. Aduh, ampun ding. Sok, nu mana heula ya? Diberebetkeun mendingan oge. 5 sikit. Nya. Tah. Sok lantaran udeng jago tembak ti Kijahura. Urang berebetkeun we sakalian asal beunang silaing ke hadiahna gede. Naon sana? Hadiah naon? Hadiah si Bapak aja jeung Nya pan kudu dibalitungkeun. Dek aya nu masihan hadiah saha atuh? Bapak hajat jeung panganten. Kudu dibalitungkeun hiji balon hargana sabaraha. Sabab ieu teh urang latihan nembak. Jadi ngajaran ke panganten lamun nembak teh cingkeuna. Sing pasnya. Cing pas. Tinggang kana sasaranana. Ulah di soledad. Sok ya tempo ya. Urang itu kurang aler. Hah? Kurang aler. Kurang hitung heula Kang Hajinya. Nya. Aba-aba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ditujukan kepada umum supaya umum yang tidak umum tidak boleh ikut umum. Naon sana? Hah?
yang lebat yang umumna. Ha, pengumuman itu. Oh, da umumnya. Ya supaya umum. Aya oke perhatosan hari ini tidak ada pengumuman. Perhatosan supados ngalalartos. Ah, lain gitu ay perhatosan teh. Nya pengartosan nama kulan. Perhatosan nu ngartos supada kahartos, teu ngartos supada cing ngalalartos. Nah eta Mangga diantos.